Kabeneran deui wae yeuh aya miliknya nu mere sampe lebarnya diantepkeun bisi kaburu hideung mending dipesekan terus dikupas langsung di belahan erek dikumah tuluy dikulub nya ieu teh baraya rek dijieun olahannya sabenerna mah meunang ngulub teh rek dijieunkeun kentang atawa cimol renyah teh anu tina sampe dibawa didagangkeun di sakola tuh jadina teh tunu belah ditunu bodas teh tah disebutkeun nama ka barudak mah naon cenah bi ieu teh kentang potato padahal mah lain tina aci sampe jeung sampe kulub make tarigu make endog diolahkeun nya tah geus lanjut we barudak teh jarajan pakupis we lahnya grup mak-mak tukang dagang teh aya nu meuli seblak cilok datang bocah urang hayang mie goreng geura keur waktu ngaladangan ge ngaganggu hayang nyokot mainan dina kantongna cenah tuluy urang teh nya ngagorengan nu heula bihun da hayang telur gulung cenah nu lain pesenan teh heueuh barudak mah da rupa-rupa kahayangnana teh sabenerna mah loba ieu teh video teh ngan pedah keur di gancangkeun we ku kuring teh da horeamnya ari lila-lila ting make moal aya nu nongton aya nu meuli marimas terusanan aya nu meuli mie goreng loba we pokona mah da setan-setan tukang dagang urang mah ngahiji kabehanana ieu teh di sakola Pasir Banteng lokasi tempat dagangan urang teh nya alhamdulillah we pokona mah nya dagang teh heueuh babarengan jeung milik nyakolakeun budak sok aya we milik rezekina nya tadina mah asa wegah nya ngasupkeun budak sakola PAUD teh da geus waktuna daripada ditinggalkeun ku urang teu kapalire mending disakolakeun pugu-pugu kapapagahan ku guruna nyeungseurikeun deui wae da cenah eta tah ka video cenah budak sakola nu hayang jajan keur jajan marimas ieu teh.